tah gitu nu penting mah sok maca diri aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka tri hartina tilu loka alam alam luhur alam sawarga alam tengah alam madya pada alam kajinan alam katilu alam marsya pada eta kabeh di bawah pimpinan ilahi leres nya timbalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul aja dumeh sampean anu kasep anak mang aya enak hari naga teh gede kasep sok ngaleg-leg hidup cing hati-hati anak king jabang tutuka amuing saha nu teu nyaa ka putra ayana wani hidup sawios doana we paman putra dek dia adu sareng sinaga polocona geus Arjuna urang pasrah kene kanu kagungan hayo kasep ayo Ramios adi mangga wilujeng kasep sapuju halajuhkeun awang-awang bisyaya nu ngadengekeun bisyaya cak-cak bodas ari tadi mah dewek datang ka dieu sumembah teh heueuh rakyat sareng pangagung tak ayeuna mah pribadi dewek teh lanceuk silaing lamun teh mah jabang tutuka nepi ka korban ku naga persona sia tanggung jawab teu hah duh cing percanten Kakang Semar tah dina heueuna naga persona cenah eleh ku jabang tutuka cing inget ieu teh pikeun bahan introspeksi diri maca diri geuning sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa sanajan dewa pinter aya nu leuwih pinter sanajan dewa sakti geuning aya nu leuwih sakti timbalan Kakang Semar ulah boga rasa kawasa jeung ulah ngalelecek kanu leutik geuning panustrunganana mah menta tulung teh kanu leutik hah timbalan lain timbalan sia nah teu cios maledo karunya tah gitu nu penting mah sok maca diri aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka tri hartina tilu loka alam alam luhur alam sawarga alam tengah alam madya pada alam kajinan alam katilu alam marsya pada eta kabeh di bawah pimpinan ilahi leres nya timbalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul aja dumeh sampean aja neko-neko sampean sabab jabatan teh nungtut ya panustrunganana mah sanajan silaing ayeuna raja kawasa raja triloka di mana paeh sarua jeung budak angon
pada hakaneun cacing di hadapan Allah madele rekep deng-deng papak sarua eueuh nu punyul ulah hayang diagung-agung ulah hayang di dewa-dewa anu bakal ngadewa-dewa mah sakaligus rakyat di mana pagawean hade sanajan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sabab anu leutik mah teu butuh omong wungkul teu butuh teori tapi butuh teh pelaksanaanana butuh teh kanyataanana nampire bunuhun laksa ketika bingahan diestokeun Kakang Semar amuing panuhun pangarsa Raden Jabang Tutuka teh Mahadewa disuhunkeun disalametkeun we cicing kitu aya eta wacana muga-muga we atuh eyang mudah-mudahan Arjuna sok Arjuna tuturkeun ka itu muga-muga nun Mahadewa tiasa nyalametkeun pun anak Jabang Tutuka Lara ingis ku Juragan Bima jisim abdi teh nun laras di kantune atuh eyang los bejaan atuh sia bejaan aya kitu teh kicepan atawa ciwit aing teh nya engke mah teu naon Kakang Semar amuy juri aya wae boro aing ngabebeutkeun bejaan ceuk aing oge make kode-kode atuh mangga atos Kakang Semar atos kitu we dek kadeu Narada nyandak Raden Jabang Tutuka kalawang selamat tangkep sinak-senan para juata marasa ngajuata para lemanten bayar-bayar di kekanawiya eta lalungsur pikeun yakseni Raden Jabang Tutuka mayunan naga persona anu keukeuh nyuhunkeun widadari kitu kaayaanana lajeng lawang salamat tangkep muka nyamurang kalih dilepaskeun ti lawang salamat tangkep lumampah nyalira ya dewek oge jeung Juragan Pangaulaan menta dilepaskeun ti lawang selamat tangkep ka itu iya teu nanaon da wala cepot gareng oge Kakang Semar wayahna nyumput tinu Suni